dongeng Kyai coba cara micenan babandul nago namun iya mahal cara tanu mahal sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus aing ngabau-bau sugut atuh ngabejakeunana maksudna kumaha maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naek urang ijah heueuh naek beuki embung sorang aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika urang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieulah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peuremkeun mata cocokan ceuli cocokan irung paeh atuh atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh make cocok batin aya paranti cocok na mata dipeuremkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapkeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung bae tah neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak deuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asub keluar Allah asubhu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke moal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia hibreng teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naek beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu saha hiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan urang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh aya kos kitu mah kakara ge endeup geus embung aja minta antar ka pamajikan antar kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ane bukan seakan-akan urang mayit pandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa urang bahwa urang mayit beres wudu terus make baju putih urang mayit teh kumaha mayit terus urang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikirna mah di wetan di kulon di kaler loba ngan teu jadi sebab nu ngabimbing
ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah urang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir dialogkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik lain muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan lagi kieu ye sulat cilik urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sieun ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae deuleu jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana kada dibere ku Allah jadi urang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jija biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejana ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam.